Bapak ku di atas. Aturan Bapak kepayu. Badan usaha Allah. lir berlian mutiara burung mancur jika layu Allah kumaha orang Suban. marah mai lira betak do barana asih katresna Allah. bapak hajatna ibu hajatna mi banda asih manehna hayang mi banda Allah. bapak hajat ibu hajat deui manehna Sor. kan tapi Allah. bapak hajat deui anu sayang hayang mi banda bapak hajat deui manehna Sor. bapak hajat deui saking ibu hajat deui anu sayang nah atuh bapak hajat badan usaha hoyong ditepangan ku bapak hajat badan usaha liar berlian mutiara bapak hajat deui burung mancur jika layu marah mai liar betak do barana asih katresna bapak kuwu deui mi banda asih manehna bapak kuwu di anu sayang nah atuh bapak kuwu deui badan usaha bapak kuwu deui anu sayang dipiri jamalan kawi bapak kuwu jokonan wirahmatari sagala rasa klewi bapak kuwu bapak nyiksa kana diari bapak kuwu haturan wilujeng tepak putri karana jang besi balahura bapak kuwu balahura di karangan bapak kuwu anu bager nu simpati anu sayang bapak kuwu anu usen anu sayang hoyong dibayar laguna bapak kuwu anu usen deui anu sayang ngurilingan sisi cai bapak kuwu anu usen sayang dohera cai talaga bapak kuwu anu usen deui Mikaeli kano suci bapak kuwu usen sayang hoyong dibayar laguna bapak kuwu usen anu bager patek ada
Bapak kubu sayang Batai kadat anu mulia Bapak kubu dari anu sayang Tartosan gogodang Moyong di tepangan ku Bapak Hajat Anu bagai anu sayang Gambar angkring bulan Dan kubu dari ciri Bapak Haji Entis anu sayang Aya Pak Jintis, aturan Pak Jintis. Basa anaknya awak hiji gambar anu ngosaban Bapak Haji Entis anu sayang gambar anting bulan hiji ciri tadi pasimbang basa anaknya awak hiji gambar anu ngosaban Wargi sadaya atur punten anu kasuhun ya hiburan orang di sekolah margi waktosna dan dhuwur waktosna urang netepan lohor gitunya tangge sabadana netepan lohor sabadana adat urang di hiburan urang dilajekeun deui atur nuhun.